Bismillahirrahmanirrahim. La yu'lamu teu bisa dikanyahokeun naon qadru anwaril qulubi darajat ata ukuran pirang-pirang nur nu aya dina hate wal asrori sareng pirang-pirang sir sugan nur hate abidin mah kieu muridin kieu wasilin kieu arifin kieu muqarrabin kieu teu bisa diukur. Komo diukur ku kata-kata aesaroi iri tegesna pirang-pirang sir ail anwaril musyarrokoh tegesna pirang-pirang nur anu caang atau moncorong alaiha nu aya dina kulub wahia jeung ari ieu anwarul musyarrokoh eta al ulumu pirang-pirang ilmu wal ma'ariful laduniyah jeung pirang-pirang kamakrifatan anu bangsa laduni. Ma'riful ladunia teh makrifat khos, makrifat bitajali tajali ka Allah bil ian la bidalil eta ma'rif ladunia ngaranna teh. Sabab aya nur nu datang kana ruh, kana aklu, kana kolbu, kana sir. Nu datang ilmu kana sir disebut ma'ariful ladunia. Wa ma jeung kana perkara huwa ari ieu mah eta mudaun anu disimpen nu dititipkeun piha dina jero kulub nu disebut sajatina ilmu teh ma'ariful ladunia puncak dina seluruh ilmu. Jalma anu jadikeun calon ahli Allah, calon wali Allah disimpen hatena ku ilmu laduni. Min anwaril haqi tina pirang-pinang nur anu tajali kana zat. Anwarul haq bahasana teh. Jadi anwarul haq mah ulumul wasilin. Jadi aya ulumul wasilin, ulumul muqarrabin, ulumul arifin. Anwarul haq nu disebut di dieu teh ulumul arifin bitajalizat illa fi ghaibil malakuti kecuali dina samarna alam malakut. Ail malakuti tegesna pirang-pirang nur nu aya di alam malakut al ghaib anu gaib anna ti jauh ti urang sadaya. Wa huwa jeung ari ieu ghaibul malakut eta alamul akhirati alam akhirat. Faman mangka ari sajalma eta amana nu ngimankeun si men bil ghaibi kana samar wasa'a jeung berusaha si men moal nyao kana anorul qulub asror ilahiyah
angin urangna kudu geus nepi ka alam malakut kitu le bahasana mah. Lamun urangna lain ahli malakut atawa rohani urang can wukuf di alam malakut moal apal anwarul qulub darajat nur nu disimpen ku Allah dina hate abdina baik nur wasilin maupun nur arifin kudu urangna sajajar jeung para malaikat. Bitahzibi nafsihi dina ngabersihan nafsu nasimen hatta hasala sehingga hasil indahu dekeun simen naon tilkal anwar itu pirang-pirang nur jeung asror syahidan tingkana kasaksi lihadil aufari kana bagian anu leuwih sampurna. Hunaka dina itu pitahzibi nafsi wa in kana jeung sanajan kabuktian simen eta mohanan boleh anu ngahinakeun simen pi dunya di mohanan anu dihinakeun kieu maksudna mah jalma di dunyana dihinakeun ku batur tapi hate eta jalma dieusian ku asror uluhiyah tetap jadi mulia. Ini jalma teh dibagi-bagi. Aya anu masyhurun fid dunya, masyhurun fis sama, masyhurun fil ardi, masyhurun fis sama. Biasana eta mah diwali kutub. Aya anu teu masyhur di dunia, masyhur bisama di kalangan Allah wali akhyar. Goero mu'tanan bari teu dimaksud teu dinyakeun sabah eta mah jalma hina ceuk batur kulantaran hatena ku Allah disimpen anwarul musyarakah sehingga jalma hina cek pada jalma sanajanyakeun tapi di kalangan Allah jeung ahli-ahli sama itu jalma anu mulia. Piha di dunia kamala tazharu saperti teu dohir naon anwarus samai di dieu mah nur nu aya di langit wahia jeung ari anwarus sama eta anwarul kawakib pirang-pirang nur pirang-pirang bentang eta mah katingali kunu bodoh apaleun nur panon poe kunu pinter tapi anwarul qulub mah teu kanyahoan kecuali jalma anu sajajar jeung para malaikat beda jeung ningali alam nur nu aya di langit nu bodoh apaleun budak leutik cek budak leutik teh mama geus bijil bulan jeung bentang apa illa fi syahadatil mulki kecuali kasaksi di alam mulki al malikul musyahid degesna mulki nu ngasaksi wa huwa jeung ari alam mulki eta alamud dunya alam dunya lihusulil munasabati karena ngahasilkeun anu munasabah nu mantesan baina hadil asya antara ieu pirang-pirang perkara Allah nya nur di alam mulki disebutna teh anwarus sama Allah nende nur di alam maknawiyah di alam jabarut disebut anwarul musyarakah atawa ma'ariful ladunia nur maknawiyah nuril akli nuril ilmi nuril haq nur anu di alam mulki panon poe bulan bentang teh ibaratna teh kitu wujdanu
hikmah ka 200 genep. Wujudanu samaroti ta'at ari kapanggihna pirang-pirang buah ta'at. Wahia jeung ari ieu samaro ta'at ngahasilkeun buah kitu tah. Wahia jeung ari ieu samarot eta al anwaru pirang-pirang nur allati tasulu nu hasil ieu lati fi qulubihim dina hate-hatena nas. Wa tasyarraqa jeung moncorong caang ieu anwar ala zawahirihim kana pirang-pirang dohirna manusia. Wa talazudi jeung enak-enakan biha ku ieu anwar fi hali fi'lihi dina tingkah migana ta'at. Ta'at nu ngajadikeun buahna tina ibadah gitulah. Hiji betah dina waktu migawe ibadah. Mun bahasa wasilin halawah, bahasa abidin betah. Dua hampang. Katilu aya bungah dina beungeutna, eta ciri taat ngajadikeun natijah, ngajadikeun buah. Ajilan di dunyana ay fi dunya syairil mu'an eta basyairul amilin pirang-pirang kabunga jalma nu migawe kabeh biwujudil jazai kana ana pembalasan alaiha kana eta taat ajilan di akhiratna. Ae bisa iro pirang-pirang kabunga minallahi ti Allah ajilan di dunyana biwujudil jazai kalawan aina pembalasan alaiha kana eta taat bidaril akhirati di daerah akhirat. Nu jalma nu ibadah teh dibagi-bagi, anu susah anu bunga. Susah ku sabab can bisa ibadah, susah nu bener. Gitu. Aya jalma anu bunga ge salah, bunga ku sabab rek diburuhan ku surga. Bunga nu salah susah. Aya susah nu salah, aya bunga nu salah. Wa annaha jeung sanyana taat eta makbulatun ciri amal anu ngajadikeun buah teh dina waktu amal aya bunga, aya betah, aya hampang, ta ciri. Wa annaha jeung sanyana taat eta makbulatun ditarima indallahi monggo Allah. Wa qad taqaddama jeung bari teman geus ti heula naon hazal makna ieu hikmah inda qaulihi mungguh dauhan ki musannif man wajada samrota amalihi ajilan bahwa dalilun ala judil qabul dina juz kahiji. Walama kana jeung samangsa kabuktian eta yafhamu atayufhamu dipaham min haza tina ieu man wajada samrota amalihi naon annal amal sanyana amal ibadah gitu eta qad yakunu terkadang kabuktian ieu amal eta liqasdil jazai tujuan hayang dibalas
wa annahu jeung sana amal eta mamduhunnya dipuji dafa'a nolak ki musannif zalika kana itu kaul bi qaulihi kadinyata yubhamu min haza kalawan dauhan ki musannif kaifatat lubu kumaha nyuprina anjeun al iwado kana tutukeun ail jazaa tegesna pembalasan ala amalin kana amal huwa ari Allah eta mutasaddiqun anu sodako bihi kana amal alaika ka anjeun urang mah dibere lamun amal hayang buruhan berarti urang anu nangtukeun kana benerna eta amal padahal nu ngabisakeun amal Allah dibalas amal mah lamun aya sidik ubudiyah sidik abudah dina waktu amal sabrama kieunya ari kamanfaatan gawe keur urang hayang diburuhan ku Allah aya anna haza tegesna sanyanyana ieu man wajada samrota amalih eta guerula ikin teu pantes teu layak minka ti diri anjeun li annal insana karna sana manusa eta layat lubu teu meunang minta insan al jazaa kana pembalasan minal goer tibatur illa iza fa'ala kecuali di mana migawe ieu insan ma'ahu sarta goer ki bakar ki Umar gawe di Kijait menta upah kaki bakar model kitu pi'lan kana hiji pagawean ya'udu anu balik naon naf'uhu manfaatna eta fi'lan ala zalikal goer kabatur teh wazalika jeung ari itu ya'udu naf'u mafqudun dieuweuhkeun huna dina ieu taat ata dina ibadah li anna naf'atil kal a'mal karna sanyanyana manfaatna itu pirang-pirang amal salat puasa zakat eta aidun anu balik alaika kadiri anjeun la ala rob lain balik ka pangeran ari manfaat ibadah keur urang menta buruh ti Allah li annahu karna sanyana Allah eta goniun dat anu sugi anka ti diri anjeun wa an hartina teu butuh Allah tina sakabeh amal nu dipigawe ku anjeun wa kama annal jaza jeung saperti sanyanyana pembalasan eta yakunu kabuktian jaza eta alal amal yakunu mangka kabuktian ieu jaza aidon deui eta ala sidki kana sidik ubudiyah ail ikhlas dibalas sote amal anu kumaha ku Allah amal bari jeung ikhlas ieu hadiah ti Allah jadi kriteria mukumaha amal abdina nu dipikahayang ku Allah ta eta kedahna mah kitu model urang rek ngajual hiji barang ka pasar kahayang pembeli teh barang semacam apa yang dia kehendaki dari kita jadi ulah maksakeun kehendak urang lamun nurek meulina resep kana barang sakukumaha ge dibeli kitu tah ana dina amal kahayang mah seluruh amal urang teh ditarima ku Allah tapi semacam nu kumaha da ari aya kriteria masing-masing
amal anu bakal dipilih ku Allah anu sidik ubudiyah sidik abuda, amalna anu bersih tina musyrik jali musyrik khafi. Eta kriteria pemilihan Allah. Pandina amal ge seueur syarat sah ibadah, syarat makbulna ibadah, syarat majurna ibadah. Syarat sahna ibadah aya 3. Syarat sah makbulna ibadah 3. Syarat sah majurna ieu malam diglobalkeun. Syarat sahna ibadah hiji tumanina, sakinah, tumaninah, istiqomah. Hiji takwa, 2 tobat. Syarat sahna ibadah hiji takwa, 2 tobat, katilu tumanina. Syarat makbulna ibadah hiji sidik, 2 ikhlas, katilu istiqomah. Syarat makjurna ibadah hiji muraqabah, 2 makrifat, 3 musyahadah. Salapan 3 kali 3 salapan. Tah eta nu kudah dijadikeun catatan penting keur urang tukang ibadah. Dina ibadah tobat naon hartina? Dina ibadah teu aya takwa apa hartina? Keun teu dibahas panjang. Ail ikhlasi tegesna ikhlas pihi dina eta amal wa huwa jeung ari ieu kaepatat lubul iwad ibadah yang ditukeran teh eta goerula ikin teu pantes teu layak aedon deui waliza lan kulantaran teu pantes qala kimusannif am kaifatatlu rekumaha nyuprina anjeun al jazaa kana pembalasan ala sidkin kana bener ai ikhlasin fil amal huwa sedengkeun ari Allah eta muhdiha anu ngahadiahkeun kana eta amal. Hadiah ti Allah ieu mah lain bisa urang pamere ti Allah. Wa abaro jeung ngabahasakeun ki musannif abi tasadduq kekecap sodako wal ihda jeung hadiah tanbihan karna ngelingan alama kana perkara zukiro nuges ditutur ieu mah ibadah yang ditukeran ku pembalasan surga ari nu bisa amal saha nu bisakeun ngamal wa huwa jeung ari ieu ma zukira mazkur eta anna zalikal amal sanyana itu amal salat puasa munga haji wal ikhlas pidina amal eta lam yakun teu bukti ia amal jeung ikhlas ila liman fa'atika kecuali manfaat keur anjeun patolabul iwadi mangka ari nyuprih tutukeureun wal jazai menta pembalasan amal izan dina nalika kitu izan dina nalika lam yakun ala zalika kana itu tolabul iwad eta fi goyatil kubhi aya dina ujung-ujungna kagorengan antekna goreng panggoreng-gorengna ibadah nu menta diburuhan kitu tah jiga tukang macul bahkan can prak macul geus menta buruh 3 poeun eta teh naon panggoreng-gorengna nu kitu
waliza taran kitu goyati kubhin sodaro ngamimitian ki musannif al kalama kana bahasan cariosan kulafad bi kaifa al mufidi numaidakeun lil istifhami kana mere istifham lil istihami ta'ajubi istifham anu perkara nu araneh aneh dibisakeun ku Allah, dihirupkeun ku Allah, dirizkian ku Allah, ibadah yang minta upah. Waliza kulantaran takbihan ngagorengkeun temenan, panggoreng-goreng napisan amal anu minta buruh ka Allah. Lizalikal wasfi, pekerjaan yang paling jelek di muka bumi adalah mengerjakan sesuatu meminta upah belum juga dikerjain. Can ge gawe ket wastamala jeung ngagunakeun ki musannif lafdz shadaqah kana lapad shadaqah pil a'malid dhahira amal dohir diibaratkan ku lapad shadaqah wal hidayah ngagunakeun redaksi hidayah pisidki dina sidik allazi anu huwa ari ilati eta minal a'malil batina. Jadi shadaqah pil a'malid dhahira hadiah pisid pil amalil batina. Wa alaihi jeung kana ieu laditea midaru qabulil a'malid dhahira ari barometer ukuran ditarimana ibadah dohir isyaron tingkana merenyaho bitabayunihim kana perbedaan amal batina jeung amal dohiro bisyaropi dina mulyana kata bayunis sodako saperti bedana sodako wal hidayah ari sodako mah tinu leutik kanu gede ti pakir kanu beunghar ti rakyat ka pejabat hadiah mah tinu gede kanu leutik beda balas yang ditarima urang mere kangkung ka Jokowi tah haso ai Jokowi mere ka urang hadiah fa innal ula mangkasanu kahiji eta yuksodu sedekah teh dimaksud biha ku kecap ula sal fuqara wasaniatu jeung anu kadua eta al agniya lamun barang bere tinu beunghar kanu pakir hadiah ngaranna model nu beunghar mere sepeda ka urang ti urang tinu pakir kanu beunghar sedekah patadala mangkanudukeun ieu sania ala syarafil muhda kana mulyana nu dibere hadiah sa ilaihi ial 244 kaumun ari kaum tasbiku anwaruhum azkaruhum ieu nur muwajahah kaumun aya hiji kaum tasbiku nu miheulaan leuwih ti heula naon anwaruhum pirang-pirang nurna eta kaum azkarohum kana pirang-pirang zikirna kaum nur heula kakarak daek dikir caang heula hatena kakarak daek dikir ieu mah kaum majdubin kitu tah nyaksi heula kana apal asma jeung sifat kitu tah kakarak daek dikir jadi dibere warid heula ti heula nur kakarak dikir wahum jeung ari ieu kaum eta al majdubun dibere heula nur muwajahah
kakarak daek ibadah. Wa al muraduna nu dikarepkeun kabeh palama wajahat sum samang-sama dep hum ka ieu kaum atau majdubin naon al anwaru pirang nur hasolat mangka hasil minhum ti majdubin naon al azkar pirang-pirang zikir nur heula ku Allah disimpen dina hate kakarak eling ka Allah zikir we bila takalupin kalawan naon teu diperdi teu susah payah wala ta'amlin jeung teu amal bal bisuhulatin balik ta gampang wa khifatin jeung ringan. Jadi aya nur muajahah cirina nur muajahah pikeun ahli syuhud nur tawajuh pikeun ahli mujahadah kitu ta. Daek dikir heula dorongan ayana nur kana hate kakarak daek ibadah ai cana aya warid mah teu daek. Jadi aya nur nu datang kana hate jalma ka ahli musyahadah nur muajahah aya nur nu datang kana hatena ahli mujahadah nyaeta nur tawajuh capek heula ibadah kakarak hasil nur heula dijemput ieu mah kitu naha nur tina asma nur tina zat nur tina afal kakarak jalma daek dikir la ilaha illallah. Ciri ibadah anu dorongan nur mah babari titah ibadah. Kadua wa qaumun jeung kaum tasbiku miheulaan naon azkaruhum dikirna kaum anwarohum kana nurna ieu kaum ieu man nur tawajuh ketol heula ibadah kakarak dibere nur tadi mah nur heula wa hum jeung ari ieu kaum nu kadua eta al muridun as-salikun muridin jeung salikin dibere nur tawajuh majdubin jeung muradun dibere nur muajahah jemputan wazalika jeung ari itu tasbiku azkaruhum etali anna sya'nahum karna sanyanyana tingkahna ieu kadinya nu gampang muridin jeung salikin eta al mujahada merangan nafsu wal mukabada susah payah balas hayang ibadah ge maksakeun kitu payatuna tuluy migawe salikin jeung muridin bil azkari kana zikir bi hali takalufin dina tingkah merdi tingkah capek cik urang mah minhum ti ieu salikin muridin wa ta'amulin jeung amal liyasula supahasil biha ku ieu azkar teh naon al anwar susah payah hayang nur kudu daek ketol ibadah jeung mujahadah kakarak dibere nur pal awaluna mangkarinu awal kabeh majdubin jeung muradun eta wasalu usul ia awalun bi karomatillahi ku penghormatan ti Allah nur dijemput ku Allah langsung ila taatillahi kana taat ka Allah wa yasduku jeung nuju alaihim ka ieu awalun naon qaulu ta'ala yahtasu nyelir Allah yahtasu ngaistimewakeun Allah bi rahmati ku rahmatna man kajalma man teh majdubin jeung muradun yasha anu ngresakeun Allahu ka ieu man jalma anu diistimewakeun ku Allah ku rahmat Allah dibere nur muajahah wal akhiruna jeung ari nu akhir kabeh
eta wasolu warusul akhirun bitoku sabab taat ka Allah ila karomatillah. Tadi mah bi karomatillah ila taatillah, ieu mah bi taatillah ila karomatillah. Kitu tah bedana teh. Ibadah heula sing segut sing getol nepi kana karomah Allah. Tadi mah karomah heula nepikeun daek ibadah. Wa yasduku jeung nuju alaihim ka ieu akhirun naon kau ta'ala wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jalma-jalma anu sanggup merangan nafsuna pina di jalan usul ka kami, pina dina ridho kami. Pina teh naon maknana loba. Pina di kami hiji pi syariatina, dua pi tariqatina, tilu pil haqiqatina. Jalan teh tilu, subula salam teh tilu. Hiji subula salam fina, iyyaka syariat, na'budu torekat, ihdina hakikat fina, lanah dianahum yakti bakal nuduhkeun temenan kaulahum ka iladina subulana jalan nepi ka kami. Allah ayah nuluykeun anjeun kana eta ayat. Summa zakaro tuluy nutur deui ki musannif ibaratan ukhra kana derak sinu lain libayani halil fariqain pikeun ngajelaskeun tingkah dua golongan biqaulihi kudauhan mantena. Lain deui ibarat tapi tujuanana sami sareng kaumun tasbiku anwaruhum teh. Zakirun hiji ahli zikir, zakaro dikir ieu zakir liyastaniro supacaang naon qalbuhu hatena eta zakir. Dikir heula kakarak caang hatena. Wa huwa jeung ari ieu zakirun zakaro eta asalik. Kitu tah. Geus dikir caang hate kakarak daek dikir. Gitu. Getol. Kadua wa zakirun jeung zikir istanaro nu geus caang naon qalbuhu hatena zakir pakana mangka kabuktian si zakir eta zakiron jalma anu eling. Ieu mah lain kitu caang heula hatena kakarak daek zikir. Itu mah getol heula zikirna kakarak caang hatena. Panditaros kunaon anjeun daek dikir sugan we caang hate ieu salikin muridin ngaranna. Ari itu mah caang heula hatena kakarak dikir. Wa huwa jeung ari ieu zakirun istanaro eta al majdub pazikru mangkari dikir lahu pazikru mangka ari dikir lahu pikeun majdub eta kana pasi tabi'i saperti napas anu bangsa watak. Jadi ibadah dikir taat keur maju mah jiga napas teu capek napas. Sanu capek napas watak bal ashalu balik tah leuwih gampang bi khilafil awal perbedaan awal salikin muridin eta mah capek da kudu ibadah wa taqaddama jeung geus ti heula naon anna salik sana jalma anu suluk eta atamu leuwih sampurna minal majdub tinimbang jalma nu majdub da itu mah teu apal
teori taruh jeung suluk da langsung hadiah beda jeung nu salikin li annal awal karena sanu kahiji salik eta aropa nyahueun salik awal teh tori kontrangan kana jalan model jalma reka Jakarta mun lempang hisi apal reka Jakarta ti pamoyanan belok kanan menuju Malangbong menuju Limpangan kaditu nepi beda nu ka Jakarta teh sare barang ditanya jam saanu ente lebah mana teuing teu apal da sare hartina ari salikin mah apal lelempatan jalan ari majubin mah da teu apal jalan kitu tah numawi kinayah Isra salikin muridin kinayah Mi'raj majdubin muradun ari jam 10 peuting ente palebah mana mun teuing da masare tuh beda jeung salikin ari jam 10 peuting ente lebah mana lebah Limbangan oh apal tah Limbangan teh kieu beda anu safar mah tusilu nganepikeun tasolu nepi ieu awal bihaku ieu torikon ilallah nepi ka Allah diterangkeun ta walana jeung ngahasilkeun Allah hu ka ieu awal fiadina torik goyangan goyata ta'abi antekna capek wal masyaqati jeung ripuh salikin mah capek balas hayang datang nur capek ibadah beda jeung majdub hare-hare itu tah wal majdub sedengkeun ari nu majdub kabetot seluruh akalna eta laesa henteu majdub eta kazalik teu goyatu ta'ab wal maju mah teu capek da hadiah ngaranna ge wa hadza jeung ari ieu majdub binaan ala annal majdub sanyanyana jalma anu majdub eta la toriko teu boga jalan teu apal jalan nu ka Jakarta sare teu apal jalan da dibawa ku supir lahu pikeun majdub wa huwa jeung ari majdub eta kazaliknya kitu teu apal jalan binisbati dinisbatkeun dipanteskeun li aglabil mujazibin kalolobaan jalma nu majdub teu apal jalan noe majdub teu sah di guruan sabab teu apal teori cara ngawruk murid kumaha wa ila jeung la aglabil mujabid pabatuhum mangka ari sawarehna majdubin lahu etap ka ieu ba'du torikun ayaja ari jalan tawasa nilep hakana torik saig inayatullahi pertulungan Allah lahu ka eta ba'du pasalaka tuluy ngambah pasalaka matuluy ngambah ieu ba'du hakana torik musri'an tingkana cepet ayan maju cepet ieu mah ilallahi cepet nepi ka Allah ajilan tur gancang kama sapertikeun katerangan marro anu geus kaliwat ieu mah dina halaman 73 kama maro palam tafti mangka teu ngapotkeun naon at-tariqu hu ka ieu majdub naon at-tariqu jalan wa inna ma fatatsu pas ngapotkeun ka ieu ba'du kadinya nan mabuha mata abuha kacapeanana ieu tariq watulu amdiha jeung panjang mangsana eta tariq
summa asyara tuluy mere isarah ki musannif ilama kana perkara pagawean ya ta'ala ku anu cumantel ma bil majdub kajal manu majdub wasalik jami'an tegesna sakabehna bi qaulihi kudauhan ki musannif 245 makana dohiru zikrin makana eueuh dikir anu dohir kita logatna nu babari we makana zahiru dikrin eueuh dikir anu dohir makana ay zikru dohirin eueuh dikir anu dohir ila an batini syuhudin kecuali tina batin anu musyahadah teu pati-pati timbul pagawean anu alus kecuali tina elingna hate ka Allah iwal timbul tina hate anu musyahadah jeung tafakur ka Allah eta maksudna ila an syuhudin angin timbul tina musyahadah lil maula ka pangeran eueuh dikir anu dohir eueuh pagawean anu alus nu muncul ka permukaan angin tina timbul hate anu musyahadah jeung tafakur kitu mah lempeng batinan dina batina wa fikrin jeung tafakur pihi dina batin pakullun mangkari masing-masingna hijijina minal majdub wasalik eta lam yazkur tezikir ieu kullun dohiron dina dohirna ila ba'da musyadatir rob kecuali sanggeus musahadah ka pangeranna batinan dina batina dikir lisana timbul tina hate anu musyahadah ka Allah wa fikrin jeung tafakur pihi dina ieu batin wa in kana jeung sanajan kabuktian sal majdubu majdub eta yudriku manggihan majdub zalika kana itu musyahadah teh wasaliku jeung ari jalma nu suluk eta qad la yadrikuhu terkadang teu manggihan ieu salik hu kana itu zalik musyahadah rabbi li golati basyariatihi karena kandel sifat kamanusaanana ieu si salik kabeh aya nur ngan aya nur anu kandel aya nur nu hipis ari majdub mah kulantaran leungit sifat kamanusaanana dohir nurna ari salik mah katutupan ku sifat kamanusaan nu mawi teu jelas nurna palam yafkud mangka teu eueuh teu leungit naon anurus sabik nur anu ti heula bil kulliyah salikin aya nuran majdubin komo ngan beda itu mah nurna loba ima saeutik jeung loba kuma kandel jeung ipisna sifat kamanusaan ligolabi basyariati teh naon hate katutupan nuturkeun tabiat nafsu jeung hate jeung watak jalma wa ila jeung lamun teu kitu palam yafkud lama amkana mangka moal kongang lahu ka ieu salik minhu naon zikru zikir wa qad taqaddama bari taman geus ti heula naon qauluhu dauhan ki musannif laula warida makana wirdun lamun teu aya warid jalma moal daek wirid laula tajali lamun teu aya tajali lam yakun mangka moal bukti naon at-tahali batur mah tajali heula kakarak tahali urang mah tahali heula
mapaesan sifat kamanusaan kakarak tajali ari batur mah tajali kakarak dipapaesan ku sifat-sifat nusarae sanggeus leungit sifat kamanusaan kitu. Wal muradu jeung ari maksud bizikri ku kecap dikir huna di dieu eta sairul a'mal sakabeh pirang-pirang pagawean ad-dhahirati anu lain dohir bae ibadah maca tasbih wa abaro jeung ngabahasakeun ki musannif bihi ku kecap dikir anha tina ieu a'malud dhahiroh dikir pikeun amal dohir li annahu karna sanyana zikir eta ruhuha rohna ieu amal dohir walishtimaliha jeung karna ngokopna atau mencakupna ieu amal kitalah alaihi kana zikir fakullun mangka ari hijijina minasyuhudi tina musada wal fikri jeung tafakur eta yarji'u balik ieu kullun lil majdub syuhud ka majdub pikru kana ieu salik wayah tamilu jeung mantesan nan rujuul awali balik nanu kahiji mana syuhud lil awal ka majdub wasani pantes balik nu kadua lisani ka ieu salik nu kadua teh fikir summa bayana tuluy ngajelaskeun ki musannif zalikal makna kana itu harti makana dohiru zikrin ila an batini syudin wa fikrin biqauli kudauhan anjeuna 246 asyhadaka ngamusyahadakeun Allah ka anjeun ngatajalikeun aya tajala tegasna dohir Allah liqalbika kana sir anjeun pasyahidahu tuluy nyaksi anjeun ka Allah ala hasabi qadrika kana ngitung-ngitung darajat anjeun musyadah arifin kieu majdubin kieu wasilin kieu saukuran darajat min qabli ayyastashadaka tina samemeh ngamusyadakeun Allah ka anjeun ayat lubut memeh urang musadah ka Allah Allah geus nyeunur dina hate urang jalma moal musahadah lamun Allah teu nyimpen nur dina hate urang ayat lubutan nyupri Allah min kati anjeun antasyada kamu sada anjeun bi uzmati kana sifat agungna Allah wa jalali tegasna agungna Allah bi zikrika ku dzikir anjeun wa ibadatika jeung ibadah jalma mun teu aya nuran hatena moal daek dikir moal daek ibadah ku sabab aya nuran daek dikir daek ibadah ngan aya nurna anu loba anu saeutik wal ibadah jeung ari ibadah eta syadatu nyaksi min ka ti diri anjeun bi udmatil ma'bud kana sifat agungna zat nu diibadahan wal mazkur zat anu dielingan pake zikir wa tiropu wahdaniyatihi sareng ngaku kana sifat kanunggalan Allah panatok tak mangka bisa ngucap anjeun bi aliyati kana sifat kapangeranan Allah ku sabab Allah geus neundeun musyada dina hate maka anjeun ngaku sifat kapangeranan kulantaran hatena teu dibere nur musyahadah lisana teu ngaku sifat uluhiyah Firaun Abu Jahal teu ngaku pangeran sabab Allah teu mere nur musyahadah dina hatena
Ai bima ku perkara ia dulu anu nuduhkeun ala uluhiyatihi kana sifat kapangeranana Allah. Ad-dawahir menang kitu menang kieu domirna panatokos mangka ngucap biuliatia naon ad-dawahir pirang-pirang jawari ail khawarijud ail jawarihud dohiro pirang-pirang anggaotan dohir wahaza jeung ari ieu panatokos eta rojiun balik lisani kanu kadua naon salik ata zikir wa huwa jeung ari ieu sani etal istishhad nyaksikeun wa qaudan musannif wa tahaqqaqat jeung ngabuktikeun bi ahadiyatihi kana sifat nunggalna Allah. Naon al qulubu pirang-pirang hate wasaroir pirang-pirang sir eta rojiun anu balik lil awal kanu kahiji wa huwa jeung ari awal etal ishad musahada wa yahtamilu jeung mantesan naon anna makna zalik makna itu tahaqqaqat bi ahadiyati tadi mahna tokot ieu mah tahaqqaqat ngucap ku dohir ngabuktikeun ku hate kitu ta. Jawari ngaku kana sifat uluhiyah hate ngaku kana sifat ahadiyat gitu. Ku sabab naon? Ku sabab hatena disimpenan ku Allah nur musyahadah ti dohir nepikeun ka batin barat dohirna ngaku kana sifat uluhiyah batina ngaku kana sifat ahadiyah. Anallah ta'ala eta kasyafa ngabukakeun Allah lil arwahi kana pirang roh fi alamil ghaibi di alam gaib an uluhiyati wa ahadiyati zatihi tina sifat kapangeranan jeung sifat kanunggalan dat Allah wa ihatati quyumiyatihi jeung ngaliputan sifat jumenengna Allah summa lama azharoha tuluy samang sangadohirkeun Allah ha kana eta arwah api alami syahadah di alam dunia bi an raqiba nyusunkeun ngahijikeun ngarangkepkeun Allah kana arwah pil ajsad dihijikeun jeung jasad tolaba mangkanita Allah minha ajsad ala lisanil anbiya asyhada. Jadi asyhadu teh geus leuwih ti heula ti alam arwah alastu birabbikum qalu bala di alam nur dikadunyakeun nu bakal disalamatkeun ku Allah nyambung pertarosan tadi jeung bukti daek ibadah dihijikeun deui arwah kana jasad dititah we maca syahadat kitu ta lahu ka Allah bil uluhiyati kana sifat kapangeranan. Jadi ngahiji rohani jeung jasmani ngaku pasyaidat mangkanyaksi ieu ajsam bilisani haliha kana lisan tingkana eta ajsam wa maqoliha jeung ucapan ajsam pakanat mangka kabuktian naon asyhadatu nyaksian. Jadi asyhadu teh nyaksi dohir batin nu ngamana asyhadu aya asyhadu bimana musyahada aya asyhadu bimana ngaku aya asyhadu bimana pagawean ku hate aya nu ngaku kana uluhiyahna ngaku sifat naon ahadiyatna ngaku kana wahdaniyatna aya nu ngaku kana rububiyahna ngaku kana uluhiyahna ngaku kana wahidiyana jeung ahadiyatna sanggeus hatena lisa enon rohanina dihijikeun jeung jasmani
pakanas mangka kabuktian naon asyadah minha tina ieu ajsam lima sakana nyaksi ajsam tab'an li syudia bade kana arwah bae jasad anu geus disihijikeun jeung arwah kitu tah. Allah ngadohirkeun roh ka alam dunia ku cara dihijikeun rohani jeung jasmani kitu tah. Kakarak jasmanina titah ibadah, lisana titah sahadat. Nunggeus ngahiji teh. Pakaulu mangkari dauhan musonib asyhadaka lapad ay fi alamil arwah di alam arwah. Wa qalu jeung dauhan ki musonib min qabli ayas tasyhadaka ayat lubut tegesna nyuprih Allah min kati anjeun asyhadata kana nyaksi badaan rokibaha sabadayen ngarangkepkeun Allah kana ieu arwah nyusunkeun pil ajsami Allah naon dina pirang jasad panatokos mangka ngucap ieu ajsad bi uluhiyati kana sifat kapangeranan Allah opaili hareup naon ad-dawahir pirang dohir ail jawari al jarud dohiro nutkon hakekian kalawan ngucap anu bangsa hakeki. Nah syahadate sahadat salikin sahadat abidin muridin wasilin sahadat wasilin mah sahadat biru sahadat bil adsam parat pilisan wahalian jeung dina tingkah piguerihi jeung lian lisan wa qaulu jeung dauhan ki musannif panatokot eta mufarruun di cabang-cabang jadi natokot bicara halia kitu ta saperti migawena parentah Allah ngajauhan larangan ieu ngarangan Allah eta ngucap haliyah ayana tokot secara lisania asyhadu alla ilaha illallah maknana migawe kana parentah Allah secara haliyah ngajauhan larangan Allah jalma anu nyaksi dohir jeung batin bakal dohirna migai ibadah batina migawe abudah eta asyhadu alla ilaha illallah alal palamatol alamadufin kana nu dibuang falamatolaba samangsa nyuprih Allah min hatina ia adsam asyhadata kana nyaksi ala lisanil anbiya'i lewat lisan para nabi natokos mangka ngucap eta jasad wa tahaqqaqat bade arwah bade jasad samieuna bi ahadiyati kana sifat kanunggalan Allah aya jazamat mastikeun ieu arwah bi kauni kabuktian Allah eta wahidan anu nunggal lisan ngucapkeun asyhadu alla ilallah haliyahna migai ibadah ngajauhan parentahan rohanina nyaksi kana ahadiyatna Allah tak gitu la syarika teu anu ngarencangan lahu ka Allah naon al qulubu pirang-pirang hate wal wasaroir pirang-pirang sir jam'u sariratin kamamar 247 akromaka geus ngamuliakeun Allah ka anjeun ayyuhal abdu hey eling-eling abdu alladzi asyhadaka nu nyaksikeun ka anjeun saha maulaka pangeran anjeun sumastasyhadaka tuluy macakeun syahadat Allah ka anjeun pazakartau mangka eling anjeun dikir ka Allah bilisanika kulisan anjeun
wa ibadatika jeung ibadah ka anjeun. Wa tahu jeung nganunggalkeun anjeun ka Allah biqalbika ku sir anjeun ae wasirika tegasna sir anjeun. Natokot ngucapkeun lisanul hal na adsam kana ibadah jawarih ka Allah. Tahaqoqot ngucap nasir kana ubudiyahna ka Allah, nyaksi nasir kana nunggalna Allah, eta natokot jeung tahaqoqot. Bi karomati salasatin kupirang karomah nutilu. Allah ngamuliakeun ka anjeun ku tilu karomah. Jama'a ngumpulkeun Allah laka ka anjeun biha ku ieu karomah nu tilu kulal mafakhir sakur jalma anu agung wal mahamid terpuji al ula ari karomah nu kahiji eta annahu sanyana Gusti Allah eta ja'alaka geus ngajadikeun Allah ka anjeun zakiron ahli dzikir ali eling lahu ka Allah. Bilisanika kulisan anjeun wa ibadatika jeung ku ibadah anjeun ad-dhahiriyati ibadah dhahir wal batiniyati ibadah batin. Akromaka ayuhal muride kahiji lisana tukang eling awakna tukang ibadah sirna tajalika Allah eta akromaka ngamuliakeun ku tilu karomah. Ja'alaka zakiron lahu ieu nu tilu karomah ti Allah lain ngapuk sancang di kadek teu neura. Lisan eling hartina lisan tukang zikir, awakna eling hartina awakna tukang ibadah, sirna eling hartina sirna tajalika Allah. Lisan tukang zikir, awak tukang ibadah, hate tajali tah ieu nu tilu karomah hakiki disebutna teh. Ulah hayang karomah hisi ka Mekah salengka taman teu boga duit meureunna. Tah karomah hakiki mah tilu. Lisana ahli dzikir, awakna tukang ibadah, sirna tajali. Ja'alaka zakiron lahu, ja'alaka mazkuron bihi, tah ngaranna teh nu kitu teh. Ayat tilu ja'alaka zakiron lahu, ja'alaka mazkuron bihi, tah ngaranna teh ja'alaka mazkuron indahu gitu. Karomah teangan eta mah ulah hayang nu leuwih ti eta. Lisana teu pecat tina eling subhanallah la ilaha illallah, awakna teu jauh tina ibadah ka Allah, sirna tajali ka Allah. Zakiron lahu mazkuron bihi mazkuron indahu, masyhurun fil ardi masyhurun fis sama. Taeta biasana nu kitu teh terjadi di wali akhyar jeung nukoba. Zakiron lahu orang hebat, mazkuron bihi orang hebat, mazkuron indahu orang terhebat. Naon deui di dunia? Lisan tukang dzikir, awak tukang ibadah, sirna ali tajali jeung musada. Naon deui orang hebat di antara nu hebat. Walau la fadluhu jeung lamun teu aya fadl Allah eta tetep lam takun mangka teu kabuktian anjeun eta ahlan ahli
Lijiryani zikrihi pikeun ngaberjalankeun zikir ka Allah alaika ka anjeun. Li annaka karna sana anjeun eta majbulun diwatekeun ala naksi kana kurang wal kasalik ngedul. Coba lamun Allah teu mere karomah ka urang jadi ahli kana dikir ka Allah sababata urang mengedul wal futur jeung pegat-pegat. Pahusulu zalika mangkari itu hasilna jiryanu zikri eta minnatun nugraha wa fadlun padol alaika nu dibikeun ka anjeun. Wa min aina jeung eta ti mana anta ari anjeun hatta takuna sehingga kabuktian anjeun eta mahalan tempat li zikrihi pikeun eling ka Allah. Maudian tegasna tempat li taatihi pikeun taat ka Allah. Wa ta'aluki jeung cumantel hate bihi ka Allah. Lamun teu aya nugrati Allah cadu ente tukang eling ka Allah. Lamun teu aya nugrati Allah awak urang moal dicicingkeun dina tempat anu difikari ku Allah. Hayangna di terminal, di parapatan jalan kitu Wasania karomah nu dibikeun ti Allah nu kadua. Eta annausana Allah eta ja'ala kageus ngajadikeun ka anjeun. Makna nu bebas mah kieu eta. Ja'alaka geus ngajadikeun Allah ahli ka anjeun kitu maksudna. Ahli naon? Mazkuron bihi. Ahli naon? Zakiron bihi. Ahli eling, ahli ibadah, ahli tajali. Tak gitu. Ahli disebut. Ari ngaran ahli mah kumaha ahli nu deketnya. Memeh kabatur mereka ahli heula. Tukang lisa, tukang dikir kulisan, syahadat hatena syahadat jawarihna syahadat sirna syahadat lisana eling dikir syahadat hatena ibadah syahadat sirna naon musyahadah karomah nu panghebat bi ayyakula kuyen ngucap Allah haza ari ieu jalma eta waliullah. Waduh disebutna ge wali aing ahli karena ge anak aing bojo uing tuh ieu teh saha Kang ieu teh kan pun anak ieu teh saha pun bojo berarti ahli di aku ahli mah orang terdekat. Wasopi jeung seliran Allah wa muhtarihi nu diselir ku Allah wa zakirihi ahli tukang dikir ka Allah mazkuron bihi teh kitu. Waduh hebat ieu mah. Iza izhaqoko karena geus netepkeun Allah ayaan bata ngajadikeun Allah nasab nisbatahu manteskeun mancakakikeun Allah aya husiatihi khususiat Allah ladaika mungguh anjeun ahli ieu mah pun anak tuh ahli teh saha ieu teh pun anak, saya teh pun bojo, saya teh pun paman, saya teh pun adi ahli ta ahli Allah. Eta mah perkara azharahu nu ngadohirkeun Allahu kana ma'alaika kadiri anjeun min anwari zikri tina pirang-pirang nur dikir allati istanaro anu caang bihaku ya anwar nan dohiruka dohir anjeun wa batinuka batin anjeun patakukul khususiyati mangka ari ngabuktikeun khususiat ladaika mu anjeun eta sababun sabab bizikrika dina daek dikirna anjeun daek elingna anjeun bihi ka Allah aya intisabika manteskeunana anjeun nyubangsakeunana anjeun lahu ka Allah wa manjeng ari sajalma eta kanas nu kabuktian eta men naon adna nisbatin panghandap-handapna manteskeun mancakakikeun inda malikin deke mungguh raja min muluk urang ge diangkeun keluarga ku Jokowi bunga teh
Begitu tanya, presiden siapa ini? Ini temanku, ini adikku, ini anakku, pan ahli ngaranna. Tarohu ningali anjeun ka eman, ya sunuha ngaraksa ngajaga eman hakana nisbah. Kulantaran urang teh keluarga presiden, maka dijaga nama kebesaran presiden. Kulantaran urang teh dijadikan ahli Allah, jaga nama kebesaran Allah. Naon? Ulah musyrik yang kufur ka Allah. Tah anu kufur jeung musyrik ka Allah teh tidak menjaga nama kebesaran Tuhannya, mencoreng muka. Contoh, anak ajengan maling hayam mencoreng nama besar ayah. Sahaya teh anak ajengan anu aduh mencoreng nama muka ajengan. Jadi musyrik kufur akidah zaigoh teh mencoreng nama besar Allah. Sedangkan sifat Allah agung, hebat, pinter, bager. Itu ulah mencoreng. Waya fatwa jeung ngajaga man kana nisbat. Waya kudu bungahnya di aku keluarga Allah. Ya ieu mah wali aing ceuk Allah. Aduh, nama besar. Waya jidu jeung manggian man binafsi dina haten bihaku ieu nisbat. Aduh, bungahnya diangkan keluarga presiden bunga mun di dunya. Diangkan keluarga naon ajengan mun di dunya bunga. Tapi jangan mencoreng nama besar ajengan. Kena-kena aing mah keluarga, hayo sadaek insun ngalakukeun perkara. Jangan. Binafsi dina hatena men in bisaton karena jembar hate. Inda tazakkuriha nalika inget kana nisbah. Kade ujang da urang mah turunan presiden, kade jaga nama kebesaran presiden tuh. Da urang mah turunan jalma mulia mun wali, jaga nama kebesaran wali. Wa kaifa mangkaeta kumaha bihadi nisbatil azimah, ku ieu mancakakikeun anu agung nu luar biasa. Alati sirta nu jadi anjeun eta tuzakkaru disebut anjeun bihaku ilati bil malail a'la. Naon malail a'la teh? Surga nu pangluhurna. Naon? Ahli wusul malail a'la. Wa indal mukmin ila akhirid dahri dugikeun ka akhir mangsa. Pa innaman mangkasana jalma eta mata anu pupus siman minal ulama iti kalangan ulama wasolihina jeung ti golongan jalmi-jalmi nu saroleh alladzina tegesna jalmi-jalmi kasuro anu loba naon dikruhum sesebutan ulama jeung solihin lillah yapko mangka tetep naon asanau pangalem alaihim ka iman walayan kotiu balas jalma mulia dijadikeun nama jalan. Wah, dikenang sepanjang hayat. Itu ciri jalma nu mulia. Wa mana layan kotiu teu pegat naon zikruhu sesebutan men wa du'a'u jeung doa lahu pikeun men. Jalma nu diangkeun keluarga Allah mah nya dikenang sepanjang hayat ku batur. Contoh mo alif lah. Waman jeung ari sajalma eta mata nu pupus siman min ghairihim ti lain kalangan ulama jeung solihin nu maotna teh golongan bacokok ieu mah mata mangka mati juga nanti dikru sesebutan man geus. Jalma mulia mah dikenang sepanjang jalan, sepanjang hayat. Ulama we cirina rek ngaji Fatihah inget tah eta teh disebutna teh naon malail a'la. Ngaran disebut rohanina dihadiahan malail a'la. Hebatnya batur ulama bahkan dikenang sepanjang jalan anu mengudohi nya
orang yang berjasa terhadap negara maka dijadikan pahlawan. Pahlawan dijadikan jalan, nama kota, nama yang lainnya. Wayah tamilu mausartaman, wayah tamilu jeung mantesan naon anna qaulahu sanya nyana dauhan ki musannif lapad izhaqaqo fi quwati tafri' dina kuatnya bangkeun masalah alama kana hikmah qabla samemeh ieu qaul iztahaqqaqo wal makna jeung ari hartina eta ja'alaka ngajadikeun Allah ahli ka anjeun mazkuron du disebut nu ai masyhurun indallah masyhurun indal khalqi anu masyhur di kalangan makhluk masyhurun indallah bihi ka Allah paha koko mangka ngabuktikeun Allah nisbatan mancakakikeun Allah manteskeun ladaika munggu anjeun ai inti sabika manteskeunana anjeun lahu ka Allah payakunu mangka kabuktian nan zikruka sesebutan anjeun eling anjeun bika Allah tahqiqon eta sanyatana sabuktina linisbatika manteskeunana anjeun lahu ka Allah wasaniatu jeung ari karomah hakeki nomor katiluna eta anasana Allah eta ja'alaka rumus hirup urang dibahas di dia ai urang mah neangan masur ku jalema ibadah tara rek masur kumaha geus rumus hirup mah eta nu tadi ta zakiron lahu mazkuron bihi mazkuron indahu sing daek ibadah we engke dimasurkeun ku Allah nu hebat mazkuron indah mashhur indallah ja'alaka ngajadikeun Allah ahli ka anjeun mazkuron disebut indahu di kalangan Allah ya hamba aing wali aing tuh hebatnya li hadisin kudume karena aya hadis man ari sajalma eta zakaroni nu eling man ka kami binafsi dina hatena man zakartu mangka eling kami ka man binafsi hadis qudsi wa man zakaroni na eling man ka bi malain dina tempat rame tempat riungan zakartu mangka eling kampan bi malain khairin dina riungan nu alus min meltina riungan man disebut eling teh kumaha di hadroh Allah patamama mangka nyampurnakeun Allah nikmatau kana nikmat Allah alaika ka anjeun bizikrika ku nutur anjeun dikir anjeun indahu dekeun Allah qala ta'ala wala zikrullahi akbar kila diucapkeun naon makna ari maknana ieu wala zikrullah akbar eta zikrullahi elingna Allah hartina naon kanya Allah didohirkeun ka jalma tukang dikir abda ka abdina Allah etak barulai gede min dzikril abdillah ruba umrin ita saat amaduhu sakitu